Wilujeng tepang dina channel diajar bahasa Sunda. Dina episode hiji ieu urang ngalarapkeun kecap indit, mios sareng angkat. Indit atau mangkat dina bahasa Indonesia pergi atau berangkat. Kecap indit kaasup kana basa loma atau kasar. Dipake lamun urang nyarita jeung babaturan anu geus deukeut. Cik regepkeun ieu obrolan dua sobat, Dadan jeung Jaja. Ja, isukan jam genep ditungguan di sekolahnya. Urang macan ini jam genep mah dimake nih. Dadan jeung Jaja ngobrol dina ragam basa loma atawa kasar, sabab geus jadi babaturan deukeut. Basa loma atawa kasar omat ulah dipake ka saluhureun, ka jalema anu can kenal atawa anu anyar kenal. Komo ka guru jeung ka kolot sok sanajan geus deukeut, sabab bakal karasa teu sopan. Satuluyna nyaeta kecap mios jeung angkat. Mios, pergi atau berangkat, kaasup kana basa sedeng, lemes keur diri sorangan. Angkat, pergi atau berangkat, kaasup kana basa hormat, lemes keur diri batur. Cik regepkeun ieu obrolan Marwa, Rita sareng Dea. Ih, Marwa, sok teu sabaraha angkat di bumi. Abdi mah miosna sok ngangkat ngiring sareng mama. Mama pan angkat kamana sok teu bisa tengah genep panti rorompok. Oh, pantesan mama sok panggil langsung pintar. Oh, nuhun. Mereka, yuk teraskan dulu. Yuk. Basa sedeng disebut oge basa lemes ka diri sorangan, sedangkan basa hormat disebut oge basa lemes keur diri batur. Sakumaha anu diragakeun dina adegan video tadi. Basa hormat dipake ka kolot, guru, ka batur anu saluhureun, ka jalma anu anyar panggih atawa can wawuh.